Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ahala nikah wa nadaba ilaihi wa harama sifah wa ada ilaihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Ayyuhal hadirun, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum ajwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika la ayatil liqaumin yatafakkarun. Wa qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ya masyarus sabab man istata'a minkumul ba'ats falyatajawwaj fa innahu aghadul bashar wa ahsanul farj wa man lam yastati fa alaihi bisaumin fa innahu lahu wijaun. Quran wal hadis wal ilmul muradi. Hardatul Mukarram, pangrasa para alim, para ulama, para kiai sadaya hormatin simkuring. Al Mukarram, pangrasa bapakku Desa Lampuyang, oge ti Desa Cimanggu, kali sadaya perangkatna anu sami dipihormat. Teka kantun ke Al Mukarram Bapak Dewan sauna aya anu sami dipihormat. Oke, terkantun ke kedua keluarga besar calon mempelai di pihak pemegat, oke di pihak istri, wabil khusus ke Cep Anas, oke Neng Yuci, anu sami dihormat turun berbahagia. Tibayun hayu urang muji syukur ke Allah Subhanahu wa taala rehna dina waktos ieu dina enjing menjelang siang ieu. Urang sadaya parantos tiasa ngumpul ngariung, paamprok jonghok patepung lawung patepang wajah. Urang di nararaga anu sami-sami pada badai nyaksian karena berlangsungna acara akad pertikahan Cep Anas kat Neng Yuci. Alhamdulillah wa syukrillah urang dina kayaan sehat walafiat. Yaitu aya sanes wa tikudrot irodat Allah Subhanahu wa taala. Oge salawat kali salam pamika dilimpahkeun ka junjungan urang sadaya Kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Teka kantun kasadaya kula wargina para sahabatna oge sadaya selaku umatna anu mudah-mudahan kaing sapati mantena jaga di yaumil qiyamah, amin ya rabbal alamin. Cep Anas oge Neng Yuci tadi sahur kesepuhan atau napi penata acara yang bapak kedah khutbah ya, khutbah hukumna sunnah hartosna nasihat ya, kedua calon mempelai Cep Anas oge Neng Yuci, tapi ku hal eta da bapak gagaduhan beban anu utami na eta kedah memverifikasi data. Jadi intina khutbah idem ka kasepuhan uti payun tadi untuk jelasnya untuk natrak yen nasihat-nasihatna ka hartos upami didangukeun, upami dihartoskeun kan upami henteu didangukeun tidak harus mah percuma nya moal lebat-lebat komo ari namina panganten emutarana tos benten sareng urang mah normal keneh paling emut urang mah kak pangabutuh urang tapi ari panganten mah emut teh naon nu bakal kajadian ke sore ya urang rek kumaha heula geumpeur teu puguh nas raos ku bapa kapungkur ruas geumpeur era rek asup ka kamar WG itu kumaha asa aya nu nempokeun wae padahal mah geus api-api peureum nu sanesna mah ya padahal mah ngarintip maleletet cik ieu panganten geus arasup pisan gitu. Nah intina eta jadi muterna tos benten sareng urang-urang tos puseur kadinya ya jadi insyaallah Bapak di dia henteu bade panjang lebar kana nasihat nu penting hidup niat anu sae ya. Karena segala rupi pada melan tergantung karena niatna. Niat hidup hoyong rumah tangga karena Allah, hoyong ngalaksanakeun rumah tangga
karena Allah, niatna anu sae anu tangtos engke bakal kenging hidayah di Allah. Jadi niatanana ibadah nya. Oge anu salajengna hidup kudu siap menerima segala rupi kekurangan masing-masing. Ulah ningali kelebihan bae nya. Jadi upami mah ayeuna urang saling mengisi antawis kedua pasangan. Lalami henteu ieu teh papacanganana. Cek bahasa budak orana mah bobogohanana lalami berarti entos apalnya karakter masing-masing. Lamun ayeuna nu gede ambak kudu dibales teh kudu lemah lembut. Wajar ari dina rumah tangga mah kedah aya nu tegang, sifatna pameget tegang, huras, kasar. Saha anu ngalulusanana istri percanten teu ibu-ibu. Upami bapak tos tegang nu akhirna jadi leuleus ku istri. Nah, budak ngora mah ngaharulang, tapi upami ibu-ibu apal ya. Jadi intina anu nurunkeun tensi ka eta pamegat istri ya. Nah, kalau eta hidup dua kudu saling mengisi, saling menutupi rahasia masing-masing. Ulah rek ngabongkar kaaiban rumah tangga urang. Kade dah hidup teh bakal misah tina dapurna. Di sepuh hidup ayeuna insyaallah bakal misah. Kakak we ge KTP engkeuna teh misah ya. Janten berubah status. KTP nu tadina jejaka perawan engke mah jadi kawin. Anu tadina kartu keluarga nempel di sepuh engke mah misah. Intina hidup tos misah dapur. Gaduh tanggal walar anu utami. Ya. Tos gaduh tanggal walar utami sagala rupi kewajiban nganapahan kanu janten istri eta tanggal walar suami ya. Nah, si istri pepejeh geulis ulah erek menuntut lebih ka suami urang. Tingali situasi sareng kondisi kemampuan suami urang sampai di mana dia kemampuannya. Ulah hayo dikakesek wae nya anu janten saroke karena urang mah da istri segala rupa kumaha cek suami. Dina rumah tangga mah henteu sapertos kitu nya insyaallah. Tapi intina urang kumaha niatna di dinya sing urang ngahontal sakumaha anu cita-citakeun ku hidup duaan rumah tangga anu sakinah mawadah warahmah. Henteu gampil eta kesalahan mah nya cariosan teh penuh dengan perjuangan ya. Dina rumah tangga kahade ulah seueur teuing mirengkeun gosip di luar ya. Husu urang jongjon di rumah tangga urang rek ngeunah teu ngeunah cek asarna mah kumaha cek urang sok loba nu ngarolokanan di sisi tigigir sangkan rumah tangga urang hancur. Komo ari pasangan baheula masing-masing mah garaduh pasangan kapungkurna bobogohan baheulana henteu. Neng Yuci gaduh kabogoh henteu kapungkurna henteu. Oh nya moal boga pertimbangan henteu banyak. Ari Anas gaduh henteu. Gaduh. Tah eta teh kade tah hama teh. Anu perlu disemprot kalau mau dina pepelakan teh mah nya. Ya, kade ulah dianggap teh jangan. Kadang-kadang sok ngaWA deui teh. Nah, kade sing paling nyimpen HP ya. Lamun bisa blokir wae geus nomorna nya. Tos kieu mah. Coba urang ayeuna tos gaduhan pasangan. Ka Neng Yuci. Komo ieu pilihan urangnya. Pas milihna entos ieu teh ka Neng Yuci teh. Moal tiasa digentosan deui. Alhamdulillah. Heuh nyarek milih nu kumaha deui model kieu. Barang sakieu alusna atuh nya. Jadi insyaallah alhamdulillah. Eta panginten lah nasihat singkat Pak Kiai. Da tadi saya bermantos kan ieu teh sok kewajiban ya. Jadi sok aya dilaksanakeun dan sok panjang teuing kesal cenah. Sebab tadi saur kasepuhan oge da rata-rata mayoritas dina majelis seperti kieu hoyongna anu nyaur teh sakedak. Eta rata-rata harusnya di mana-mana. Upami teu dilaksanakeun da kewajiban dilaksanakeun diomong batur. Nah itu ya alhamdulillah ayeuna urang sadaku wasilahna pernikahan hidup duaan tiasa tepang. Oke insyaallah si kuring tiasa hadir saat acan carah terima padah we eueuh deui upami aya magiraheun nya. Upami aya magiraheun kadang-kadang
entos ayeuna serah terima entos sholawat ke segala rupa itu ieu candong kapeneh wae da geus wajar ari mah di jam bendungan jeung di jam medudan ya jadi geus teu biret deui lah eta pinten nasihat sakedik di simkuring kanggo calon panganten 2 oge kewajiban simkuring anu utami nyaeta nampi pendaftaran atau dilaksanakeun memverifikasi memvalidasi data insyaallah ya tapi ieu teh sesuai teu engke tergantung kan bersangkutan tiasa ditinggali dina buku nikah sababaraha dinten kapengker KUA Kecamatan Talaga nampi laporan bahkan hari ini dinten ieu Senin kaping 1 Juli nya bade aya anu nikah pamegatna teh nu didaftaran teh Anas Nasori aya gelis Kang Anas aya anu mana eta nya oke anjeunna bade masihan mahar atampi mas kawin ku Mang Rupi Artos anu jumlahna 3 juta rupiah laras nah, terus anu kadua ieu teh nu didaftarkeun ka simkuring teh Yuci Nur Ramdhani aya anu mana alhamdulillah terus aya berarti 2 anu katilu JJ Mulyadi selaku wali berarti ieu teh Rama tegasna Neng Yuci leres aya Anas Bapak JJ nu mana oh iya alhamdulillah berarti tes tepangnya tes tepang alhamdulillah keopat sahiden saksi 2 di kedua belah pihak di pihak pemegat oge di pihak istri anu alhamdulillah rupina ya parantos aya di payun di pihak pemegat Pak Kiai di pihak istri Pak Kiai oge alhamdulillah dihadiran disaksian ku para alim oge disaksian ku para pupuhu di lembur ya oge pejabat pemerintahan desa alhamdulillah hadir ya jarang-jarang panganten dihadiran ku lengkap seperti segitu kadang-kadang ku kiai wae ya kadang-kadang ku aparat bae gitu nah ini alhamdulillah hidup duaan bagja bahagia dihadiran ku para alim oke ku para pejabat sadayana hadirnya di kedua belah pihak terus anu terakhir ijab kabul ijab penyerahan ti wali atau napi wakilna upami ngawakilkeun kabulna penampian ti bakal calon panganten pamegat eta rupina kaset nu pentingnya ti bapak mah ti KUA syarat sang rukunna lengkap insyaallah mangga laksanakeun kanggo ditikahkeun ya tak itu rupina segala rupi persyaratan tos katamping bapak anu penting terakhir kewajiban ramakna nikahkeun mah sanes kewajiban KUA sok sanaos ayeuna cek kasarna teh henteu lengkap oge ditikahkeun wae mah punten tiasa nya upami teu lengkap rukun nikahna tapi hoyong ayeuna sah secara pemerintah ya harus melengkapi segala rupi persyaratan anu diperjogikeun ku KUA ayeuna alhamdulillah rupina sakitu kasep tos karesel begitu ya das ya yang penting guys bapak Mike nurutkan baik ya yang penting tos karesel tos baik lah yang penting syarat rukuna rupina sakitu aku lu qauli hada wa astagfirullahaladzim li walakum wa li syairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim mangga sahadat asyhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah asyhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah asyhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah astagfirullahaladzim 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 alladzi la ilaha illa huwa hayyul qayyum wa atubu ilaih amana bi syariah wa sadaqna bi syariah wa tabarrana min kulli dinin yukhalifu dinal islam tubna ilallah min qati shalah wa tubna ilallah min dul ibad sakitu rupina tisimkuring salajengna mangga nyugakeun ka ramakna ka Pak JJ kanggo ditikahkeun dina prak-prakanana kasep kayak begitu saur bapak dibayar kontan enggal walar abdi nampi nikah ya
Jejek nampi kan abdi nampi nikah bahasa Sunda udah aguna bahasa Indonesia bahasa Sunda eta rupina kadang itisol istilah kadang nyambung nya teu kenging ngahulang heula jejek ulah rusuh jejek sans jejek Anas ieu mah Anas ulah rusuh nya tetap tenang begitu di pasien isarah oh mangga nuhun begitu di pasien isarah langsung tampi tangke dicobi heula nya mangga sakitu rupina kali tutup billahi taufiq wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Jang Anas Bapak nikahkeun kahidep ka putri tegas Bapak nami Yuci Nuramdani kalayan di mas kawinan ti anjeun ku artos 3 juta rupiah dibayar kontan. Abdi nampi nikah Yuci Nuramdani putri tegas Bapak kangge diri abdi kalayan di mas kawinan ti abdi ku artos nu tadi disebatkeun dibayar kontan. Alhamdulillahirabbil alamin barakallahu laka wa baraka alaika wa jama bainakum fi khair. Cep Anas oge neng Yuci hidup ayeuna parantos janten suami istri nya insyaallah sah mulu saksi oge mudah-mudahan ditampi ku Allah Subhanahu wa taala nya nah ku eta ayeuna doa heula sallallahu alaihi wasallam wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakum fi khair. Pak Kiai bentar dulu kan. Allahumma shalli wa sallim azwain amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuwafi ni'ama wa yukafiru mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadri wa miqdarihil 'azim. Allahumma alif bainahuma kama alafta baina Adama wa Hawa kama alafta baina Yusuf wa Zulaikha wa kama alafta baina kanzil Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa Khadijatul Kubra barakallahu laka wa baraka alaika wa bainakuma fi khair. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi. Fatihah.